2 bade ngawawancara ngeunaan kegiatan ekstrakurikuler Kasundaan di SMA Negeri 27 Garut. Ieu rupiah terus aya narasumberna bade diwawancara nya teh Gia. Wilujeng enjing teteh hapunten tos ngawagu waktu sakedap. Langsung wae ka pertanyaan anu kahiji eta saha anu ngadegeun ekstrakurikuler Kasundaan. Anu ngadegeun ekstrakurikuler Kasundaan di SMA 27 Garut nyaeta babagaimana karnale. Wow. Sareng reng-renganana angkatan 2018 ayeuna. Eta non wae kegiatan dina ekskul Kasundaan. Kegiatan dina ekskul Kasundaan teh nyaeta sapertos maca warta, baca puisi, terus ngakoper-koper lagu sareng sajabana. Lanjutkeun ka pertarosan sabaraha sasi ekskul Kasundaan. Ekskul Kasundaan ieu atos 7 sasihan. Opat diayakeun ekskul Kasundaan. Diayakeunana ekskul Kasundaan ieu nyaeta meh ngamumule budaya Sunda di SMA Negeri 27 Garut. Ajeng anu kalima di mana tempat atau diayakeun ekskul Kasundaan ieu. Diayakeunana ekskul Kasundaan ieu di ruangan Smartboard SMA Negeri 27 Garut. Ajeng anu kagenep kumaha cara teh mempertahankeun ekskul Kasundaan ieu. Mempertahankan ekskul Kasundaan ieu nyaeta teras ngajalin silaturahmi, teras ngajagana, teras kurang dijaga budaya Sunda di dieu sadayana. Lajengkeun pertarosan anu terakhir dinten naon ekskul Kasundaan ieu diayakeunna. Ekskul Kasundaan di kegiatanana nyaeta di dinten Salasa Tabu 15.40 saatos uwi sakola. Sakitu wae pertarosan ti abdi hatur nuhun ngana walaranana. Mugia aya manfaatna kangge abdi sareng ka intangan sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.